Kangjeng Nabi di dia maksudna naon eta Kangjeng Nabi didinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pang pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi didinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun tak naon cak Jibril ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah nu penting salamet mah sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun pohara ieu kacirita nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalamet-salametkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan didinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana lalu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta atuh mah geus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu ka ditu eta lah
Aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Si ti kelekep kunaon? Kredit cek kira teh. Ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi ayat teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila, tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng, teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta. Kajen teh ditembak, enggeus kajen ditembak, dibunuh, dikumaha. Allah Muhammad, iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Salah. Ya Allah, ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik wari, Saki informasi geus poharana. Neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya, tapi itu diberi hidayah mah hese. Nu mantak peperangan multi nasional Baghdad genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah inget kan lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad, Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal ke otak kan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge bae geus. Dagang jengkol bae geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalangan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantem lagi ku lobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang ku manehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dieu teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman, teu nyaman. Urang Irak mah kajen teuing paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu bebeunangan, nu deuk dibasalahkeun naon kuari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Per detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa. Leumpang ku ari di Amerika, ribuan jelema arasup Islam. Saddam Hussein wasilahna.
Urang makan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya. Pagawean urang bae cek. Moal kaotakan Gus ya. Ye, sakolahan teu daun teu nyaritakeun Baghdad. Ulah kitu Gus. Atuh kayak resep bae. Tapi emang gua Baghdad bah. Negara 1001 malam. Emang kumaha sabaran nabi anu diturunkeun di dinya. Lain sembarangan negara teh mah negara kuno. Amerika negara anyar. Inggris negara anyar. Kalawan negara kuno. Menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim. Hasilnya datang ke akuari. Ralang sadar hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad. Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula. Ti mimiti khalifah kahiji, khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah, naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah. Ya negara kabeh ku Saddam mah. Kumisna bisa gede bisa leutik. Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi orang resep, di satu sisi orang sieun kan. Aing neuleunya eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grupluk emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kemaziahanana. Sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mau bisa. Ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu gara-gara cara Saddam teh kitu. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu mah keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta mah nyaritakeun anak lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggakeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos kitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Hasilna urusan kilang minyak bom jak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Hah? Naon jang ulah. Bingung kan Amerika. Urang kasus kaditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan. Tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang urang Baghdad mah. Ieu itu. Per detik ieu apakah kacau urang Baghdad? Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa gitu. Orang Baghdad asal dari orang Amerika geus. Ih, ngeunteu di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh. Pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan, namatkeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namatkeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan, can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan, can selesai sufi mah. Ketika geus selesai, doktrin-doktrin namatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti. Dua negara, Uzbekistan
Baghdad, Uzbekistan, Baghdad. Dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya. Badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia pahit dan hidup. Titik. Henteu perang ge sarua bae, hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad. Kuari Amerika nggak bangun. Orang Baghdad geus kieu bae. Bangun ku sia emang aing ridho teu. Sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah geus kitu. Saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain, kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati, bawa mati. Dia tuh sabodo sia. Aing mah dongeng doang ja. Korupsi teh naon teu. Jeuh aing mah korupsi na mana. Aing kira mun aya mah tunduk sarua. Dia aing bangsa Indonesia. Sial, sia nu sial. Iya. Iya bentar ceritakeun peperangan anak capek. Mengikuti orang. Wow, tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi, ku ulama-ulama. Ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat. Di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge. Matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib, aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana. Bom Baghdad. Bom. Tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam. Masya Allah kari. Eta ngadoa lagi kan Saddam gitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah. Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum. Kula lamun maca doa Saddam Hussein kos gitu sedih kadang-kadang. Naon sedih da? Henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh. Tugas saya selesai apa belum. Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Oh, diabadikan. Bongkar kubulan Saddam. Senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb. Anu geus dibunuh Saddam teh. Naon kitu ngaranna? Oh, setrum. Saya kapayahna. Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah. Dicaritakeun. Setrum deui Saddam, di dia. Allah ingat ke Hajjaj baheula. Allah selesai sudah ya Allah tugas saya. Tek, hai. Bikeun kubur. Gali setelah 1 tahun. Nek diabadikeun senyum, seungit. Caririk sa Baghdad gawe. Hehehe. Henteu rek caritakeun naon ada caritakeun teh. Hidayah bangsa Baghdad, hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam. Tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha? Batur Siap. Oh eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh. Nah, ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna. Deuk asup Islam. Ahok teh eta kuari teh. Wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak deuk. Tuh, tapi lamun kejadian nya asup Islam, wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah. Kamari sandeg-degen henteu deui. Kuari radahan ente mah can nyaho kan kuari perkembangan Ahok. Ya, tinggalin zaman sia mah tuh. Ya, mengikuti corona bae corona. Ahok ikuti ku sia. Ya, hampir kuari teh deuk asup Islam. Ya, perkembangan politik teh ulah leleluarna doang. Jerona keur kumaha ieu nagara teh sampekeun duit aya naon nih di jero teh. Kekacauan dan lain sebagainya. Eta mah urusan lah. Tapi ieu teh di jero da aya naon ieu. Menteri ieu dan di jero teh keur pasini. Pancen kieu emang usah kaditu lelebah mong sia. Udakeun aing segala naon. Tah make jas teh eta tah. Eta aing eta.
Di mana cenah kiai eta keur nikahkeun teh. Siapa teh nyaho urusanana. Teh nyaho aing mah kedelu beungeut na bae teh nyaho kaler kidul siapa. Geus aing resep ya ngajen nunggu kiri resep. Jeung nu barodo ki resep. Gas, urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah. Penting selamat bener teh. Daripada nu palinter kabalinger. Guys, informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit. Bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman. Tidinya jadi gering, diimpus, kieu bos Indonesia. Nah, nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikanna jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan, Bah. Enggak. Kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kaum sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugih, di akhirat ke sorga. Senep urang eta Gus. Cek nafsu urang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina. Dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan sat, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naona. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, sudah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Begitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalah. Ya Allah ya Rabbi. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datang teh melalui impian. Lu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tentang urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi. Paman sorangan anu urusan Kangjeng. Dedeheun nyaheun Kangjeng Nabi. Kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah. Lu mate nu penting emang iman ke Allah, iman ke kaula. Cek emang. Ya Allah. Mbak bersorangan nu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah. Nah, ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah. Dilahirkan di Mekah, digedekan di Mekah, diutus di Mekah, khusus ke para orang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng, anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng. Turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ke Madinah. Urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qobilat. Aya naon cek Kangjeng?
kami meueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami kadeudeung kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat di dunia mah moal lila dulur urang anak urang incu urang geus nararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat ya Allah cek Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake ka hayang siap turunlah ayat ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz wahai orang Arab yakin nyata jelas yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia bari apal anjeun kelahiranana bari apal turunanana bari apal kahirupan ti leuletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan aranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz artina aziz teh berat hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika neuleuh umatna ngarasa berat teh masyaallah numantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan datang ka ngajembati jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun embungeun Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa azizun alaihi ma'anitum masyaallah pahara luar biasa tayelang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim kula nu bakal nyapaatan ke aranjeun kabeh geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga ieuna jelema-jelema nu carilaka menya teu ditulungan panggihan kula di mizan panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim kula dia azizun alaihi ma'anitum ngarasa berat ketika umat manggih ka berat teh ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan ya Allah ya Rabb
Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum tur kaseng Kangjeng Nabi karanjeun kabeh. Anta tadu kenayen menang pituduh harajan kabeh. Anu pohara jadi kamemet, anu pohara jadi kahayang, anu jadi kepikiran per detik nak kaseng seremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus da urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaksian sepak terjang Kangjeng, anu apal turunan Kangjeng, anu apal karena diangkat jadi rasulna Kangjeng. Umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng serem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh. Masyaallah. Imankeun ka Allah, imankeun ka kaula sebagai rasul Allah. Ulah datang ke salah nyimankeun. Oh, dari penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi. Nududukeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah. Nududukeun melalui kaula syariat-syariat. Nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat. Kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh. Kula hayang kaluar tina hidayah. Harisun alaikum. Numantak diteruskan kuari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasarep hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep. Ieu kiai anu bahaya nu pasti anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum. Kasang serem hayang menang pituduh. Ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu. Aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka. Aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang. Wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha. Urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat. Sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim, mawa urang ka masjid, mawa urang ka pengajian. Sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes, dibawa ke tempat judi, dibawa ke tempat zidah, dibawa ke tempat mabuk. Naudzubillah min zalik. Itu dibawa ieu teh urang teh. Masyaallah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun, bunga urang harisun alaikum. Dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum. Dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat, nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh. Keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah. Dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi. Aslina makan seperti eta aslina. Masya Allah karim. Urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat. Dibawa ku malaikat. Ya Allah ya. Waful mujrimuna bisimahum. Bakal kanyahoan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema. Patukhadu bin nawasi wal aqdam. Diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bidawasi wal akdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna. Masyaallah karim eta teh ceuk Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal akdam. Tapi jelema anu bagus mah fi wujuhihim nadratan naim. Jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim, serah ceria. Dibawa ke pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat. Ngan geus deuleuan jembal. Kiai loswat cenah cekeuna ieu. Demo sia ka aing. Nadratan naim, masyaallah.
sakedeng deui salat terus baca Quran wiridan kajahuan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka haripu fi wujuhihim nadratan na'im moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji sebab naon turapul mujrimuna bisimahum fatukhadhu bin nawasi wal aqdam dekat ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur ji dekat ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha teu jauheun dekat ka masjid teh antara imahna jeung masjid tapi teu jauheun tilok ngitungan tiang masjid nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10 berarti nu gaji 10 teh ya tuh kan tak ieu teh maksudna teu kajahoan ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kajahoan nyingrai di dunia keneh urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil urang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula mah henteu teh beda ngobrolna hese tapi pan orang jeung santri deui mah heuh sia tinggal nakolan we ieu ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang mah sacalangapna urang ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi urang ngobrol aja jeung polisi deuk ngobrolkeun naon urang mah ngobrolkeun bintang jajang naon bintang urang mah hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mage ambal aya balok teu kapake tuh balok teu urang bisa bingung urang ya urusan sakola teh jaho urusan tahapan derajat-derajat teh jaho urang mah diajak ngobrol ge lah sapira nu kos kitu babari-mah babaringan teu hayang nyaho sebab naon sapira kos kitu jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana urang sa mobil jeung DPR deuk ngomong naon aya kecuali Ki Fudoli lain deui teh mah nama emang semi nya nama tuh bisa teh mah ngobrol teh mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago Panyana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia. Barang penting aing ngadoakeun atuh aya ana bae ku kucuran sia ka aing saeutik. Kiai goblok beureun teh nya. Teu bisa urang ngobrol jeung DPR teu bisa. Nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa. Ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisiba. DPR jeung DPR bangsa ahli neraka. PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok sia. Mana nu benerna heulanana tuh. Teu bisa urang. Tapi kan urang ge ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang. Sabodo ngeunaheun teu ngeunaheun sabodo sia. Ngaji los teu ngaji los. Moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los. Terus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae. Rantai ku aing anak aing sia. Ngaji sia doa jeung aing. Bal bisa tetap sebab lah sebab nu dideuleu iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000 da geus teh kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia jang sia ka ditu geus teh kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya. Soalnya Ki Fudoli teh sok hayang bae nya. Teu kudu. Aing mah mulya lain cak sia, agung lain cak sia, sugih lain cak sia, kumaha Allah nu merena. Beres. Geus mah tadi lagi aing moal mere. Teu kudu mere. Geus. Beres mah bayar hutang sia bae heulanan kan itu. Ye, majelis kieu 15 miliar leuwih ye. Ye, 15 miliar leuwih ye. Apa aya duit sia di dieu? Ya Allah. Ye, sia mah dieu kayuhan ngeunaheun tah. Gas, besok mah nun teu mayar di luar ngajina. Sia haju kiai baju orang tungtungna. Ieu
aya nu pangnyeunkeun we ieu jelema teh bebeja acan. Geus aya duit urang kabeh. Di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar. Ieu teh beakna kuari 16 miliar. Encan anggeus. Can anggeus munarana bakal munara Banten itu. Encan bangsa 5 miliar deui. Aja nang di mana kieu deui teh. Cii, sawa mikiran kain. Teu kudu mikiran. Allah sugih. Kiai atuh susah aing mah. Ieu mah lainna naon ye. Nek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim. Kasangserem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat. Urang teh ieu teh ditaduturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng? Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar. Mantap cek Kangjeng Nabi, man ra'a munkaran falyughayyir biyadi. Selama lamun ada munkar, boga kekuatan, silakan melalui kekuatan. Bila perlu perang. Wa man lam yastati lamun teu bisa, fa bilisan ngomong, coprak cara kipudoli. Dibayar ngomong teh dibayar henteu. Lain dakwah teh pokos kitu usaha. Tuh, ieu nu bener. Sok aju kasinggung. Atuh lainnya na bae sia ge sarua. Ulah atuh urang dibayar teh dibayar ngocoprak we terus. Bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh eta. Urang ka pasar kemis mawa salon. Saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini untuk minta bantuan. Jepan goblok atuh. Suka teh deuk dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu. Ulah dakwah. Fal yughayyir bil yadi. Wa malam sati pabilisani. Wa malam yasati papi qalbi. Lamun teu bisa make qalbu urang wa adaful iman pang handap-handapna ieu. Sapeker dipermasalahkeun. Ribut gede. Tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun. Je, padieu naon ieu fitnah gede ieu. Teu kudu dimasalahkeun tasawuf we atuh. Fal yughayyir biadi. Wani nyana radio tatangga dibantingkeun, TV tatangga dibantingkeun. Kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae. Je, tadi mah rada gede teh mah. Tinu imah rada gedean ieu ya. Goblok kiai goblok gantung kabeh kiai kos kitu ya. Masa gerberatan eta tah. Ndek dakwah bener dakwahna. Namun urang teu kuat fa biqalbi. Geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi. Nu di imah mah hepe. Siapa? Lain dakwah pikiran nu di imah. Betul kan? Nah iyalah dakwah nu mantep. Urang dijadikeun kiai, kuari dihormat ku jelema, dibule ku jelema, diagung-agung ku jelema, dibuya-buya di dunia ye, di akhirat teh salamet ka henteuna. Datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna. Kuari mah dikiaikeun, kuari dibuyakeun, kuari dimamakeun, tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh, sia dimama-mama. Ternyata eta munkarat sia henteu ngomong-ngomong acan, bahkan hate sia resep sia. Aing nyaho sia ku aing dikiriman awewe baheno. Aju sia teu teu dakwah. Tuh kan urang mah ya Allah ya Rabb. Tatangga hajat nanggap orkes. Aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan cak sia. Goblok pan teh sia. Di dunia urang dibuya-buya. Sabaramu sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep teu ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patuh khadzu bin nawasi wal aqdam. Dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo nu mere kitu pun dibayar paling 1 juta 2 juta. Ya, ada getek yang mau diberi kos gitu buat. Anas di akhirat ke neraka, di dunia teh kabeli karimun acan. Enggak, tolak ke mah pod, mun leti kos gitu mah. Tolak, guys.
pokoknya mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta kitu sepak habak bobalkeun ka beungeutnakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres teh tah urang lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae ditanggap teh ditangkap ngomong bae kayak moal ka bali bakal grogol kurang teh jalan-jalan teh eureun-eureun reman teh sungutna ye teh mah tugas urang tapi disesuaikeun ya neilah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mentak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook peluru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia nama geus sepeda aki-aki teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamurrum maros percis okos mega bae leumpang gunung ge engke baleumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan ka kakalek aju watarol jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta ya Allah ya Rabbi beres kabeh kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil
saat merelentis kostoge roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum selalu jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sih jadi raja hah kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan ya Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup ngun ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat dek ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu teh boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah. Nundek dicaritakeun rantung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu Jibril Mikail Israfil belah kenca Kangjeng Nabi dihareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung amal kenaon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana masyaallah di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana ya Allah ya Rabbi wabeh ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu teh Jogja deui isi jalan lu mana dekat Surabaya teu nyaho nanya
atawanya nanya Pak ieu teh kula teh dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeun ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti tak kula teh hayang kawin hayo hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 ku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia ka dia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabareh sia mentana mio sabareh tah mio sia dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun meunang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor deui motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah sabaraha kali padahal mah nanya nyaun jangan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jaulurkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun ku ari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang ku ari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun ada tang ka mana ditanya
zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing mah lain aja rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia. Abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal na dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun teu dibere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha ayo geura budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global bae umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi tuh wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina wah jasa ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milunya dan digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan no iya wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya
Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampikeun apa henteu? Masya Allah. Badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho, ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh, di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim bi'ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge. Sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian, tong-tong lagi datang ke songhek. Siana nu teu daek, falanakusson alaihim. Allah jaritakeun, nunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun. Besingke di akhirat ditanya, walanas'alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika urang dikahareukeun. Kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu? Henteu. Kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun? Nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu. Cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyaho nya nambongan di ditu tah. Ngadeukeun tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah. Umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana ting rame. Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampaikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan, nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Sieu gadenge, sieu ngamalkeun, sieu narima, sieu teu ngamalkeun, sieu narima, sieu ngamalkeun setengah, sieu narima, sieu ngamalkeun poara, sieu narima, sieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanakussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga, cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti-Gusti mah uninga abdi peuting-peuting ge hudang haju kiai haju hayas deui eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho peuting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia? Abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik? Aya tuh itu. Sia ke di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat. Salat abdi mah. Minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat. Besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh deuk lumpat ka mana sia
hayus ya jauh wakun lah goibin waduh goib jago siapa mah dek nyarekan supaya kadangnya kuban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan wah itu aja dicarekan aduh ini lompat ke mana ya ini lompat ke mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin tanya hiji-hiji bari Allah nya oh lu goib bagus ya Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bibizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatani aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama warada fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskan Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana ba tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus cang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun
timbangku sorangan orang komo nunggu sekolot mah maningan ge bedi mah melotot pegahan nunggu sekolah budaya ge tinggal nyi haji na woi mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh didinya bae lah nah eta melotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae meuh ya haji teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh si aing bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji ya tuh lagi hampura tah geus rada deres sakitu mah kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beuratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti dibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pake li'ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasa pan ayo orang babarengan nelanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bedi kesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena ya kan gas dulu sadaya hampura ieu mah deuk ditarima bae nu sameter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet tuh kos gimana ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha
begitu ditimbang ke nu kade ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak Jibril ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah lo lagi yang penting selamat baik sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai tuan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka sahaya kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat tuan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat geus disalamat-salamatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana anu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poara eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lajung teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangona mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut si ti kalekep kunaon kredit cek kira teh lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung
wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang imma urangna langsung wa imma amalna wa imma bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.